Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Urang neraskeun deui kana hanca ngalugot matan sapinah nyeta bagian anu ngabatalkeun kana tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Mubatilatu tayamumi ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayamum salah satun eta ayat 3. Maka hiji perkara abtola anu ngabatalkeun itu ma al wudu'a kana wudu. Waridatu jeung kaduana murtad. Watawahumul ma'i jeung nyangka ayana cai intayamama lamun tayamum si jalma dipakdihi karna teu ayana cai. Nadomanana ari anu ngabatalkeun tayamumna eta 3 sing apal hiji-hijina. Hiji nu ngabatalkeun kana wuduna geus kaliwat aya 4 kabehna. 2 murtad kaluar tina Islamna. Nu katiluna nyangka aya caina. Kitu soteh lamun tayamum pedahna eueuh cai lamun teu kitu batalna. Urang jelaskeun salit tentang masalah anu ngabatalkeun kana tayamum. Janten ari anu ngabatalkeun kana tayamum teh nyata aya 3. Anu kahijina nyeta sakur perkara anu ngabatalkeun kana wudu eta matak ngabatalkeun kana tayamum. Contoh hitut, buang air kecil, jeung sajabana. Sakabeh anu ngabatalkeun kana wudu eta matak ngabatalkeun kana tayamum. Anu nomor kaduana nyeta murtad. Ari murtad teh nyeta kaluar tina agama Islam. Murtad itu orang Islam keluar dari agama Islam, itu namanya murtad. Murtad mah ku jalan rek nyembah salian kepada Allah, itu murtad. Yang nomor ketiganya yaitu nomor katiluna nyangka kana ayana cai lamun mah tayamumna ku pedah eueuh cai. Urang tayamum sabab teu aya cai. Tah lamun urang geus tayamum terus dina hate urang nyangka kana ayana cai ku pedah tadi tayamumna eueuh cai maka batal tayamumna. Sakitu wae, mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.